di jam setengah 4 tapi ke jam 4 dipakai sholat, di jam 4 tapi ke setengah 5 dipakai istighfar. Itu diagendakan, sok diagendakan, sok agendakan kurang bebas. Tah waktu etama waktu kerja dipika butuh ku manusia saya dia kok keluar mah. Iya mah kerja dipika butuh ku manusia dipakai halwah kurang. Pamajikan sing karoceak jeung budak teh gitunya kamana si bapak cenah ieu teh oh keur halwah keur gawirit atuh keur dipika butuh mati beurang mah sok dipake usaha babarengan. Jadi halwah mah kedah terang waktu mana nusa kira-kira keur teu dipika butuh ku manusia dipakai kurang ibadah dirinya menyendiri. Jadi diajar lempang menuju ke Allah teh diantawisna ku khalwah. Pan khalwah teh keur pikeun supaya orang bisa tafakur. Itu kanu jadi tujuan teh tafakur, Pak tafakur mah supaya hate bisa lempang menuju ke Allah hate teh. Tadi antawisna ku jalan tafakur eta teh aya tempatna. Nyata tempat anu sepi, khalwah menyendiri keur batur dalam keur loba batur mah hese tafakur teh. Tengah wengi urang pilarian tempat usah kira-kira batur teh di masjid